Bismillahirrahmanirrahim. Wa yugsalu jeung diadusan sal maytu mayit witron kalawan ganjil salasan tegas 3 kali au khamsan atawa 5 au aksaro atawa leuwih loba ming dalika tibatan itu salasan. Wa yakunu jeung bukti fi awali guslihi eta tetep dina mimiti ngadusan itu mayit naon sidrun kai sidir ayusanu tegasna disunatkeun naon ayasta'ina yen menta tulung saal gosilu jalma anu ngadusan pil goslati dina kumbahan al ula anu kahiji min gosalatil mayiti tina pirang-pirang kumbahan mayit bisidrin kana kayu sidir. Aw khitmi bisa khotmi atawa ku daun anu hasem. Daun khitmi khotmi tuh nasarahna jajaran ka genep ti luhur. Dina ngadusan mayit eta teh sunat ganjil. Ganjilna marek 3, rek 5 atawa leuwih ti 5 seperti 7, 8. Ngadusan mayit teh mimitina banjur ti mimiti sirah nepi kana suku. Sunat dina kumahan anu kahiji ngayakeun tarekah usaha keur ngaleungitkeun kokotor mayit. Eta mah ngaleungitkeun kokotorna mah boh ku naon we lah. Mun di dieu bahasana kayu sidir atawa ku khitmi atawa khotmi teh dangdaunan anu hasem. Mun di urang mah baheula di dieu eta teh sok ku honye, apal honye teu? Honye dibebek. Eta teh keur usaha ngaleungitkeun bau mayit eta teh. Atawa ku asem. Lah hese honye jeung asem mah geus we ku zaman kiwari mah ku sabun gitu. Supaya naon? Maka jeung dihonyean, diaseman, atawa ku sabun teh supaya si mayit bener-bener leuwih bersih. Eta dina ngadusan mayit. Tingali sarahna jalan kaopat. Qaluhu yugsalul mayit wa yusanu jeung disunatkeun naon ayu doa. Yen diwuduan ieu mayit qoblahu dina samemehna itu yugsalu. Kal hayy saperti jalma anu hirup wala buda jeung misti min kauni gosli tina buktina ngadusan itu mayit bipi'lina eta tetep kalawan pagawean urang sadaya. Kama seperti perkara yukhadu anu dicokot ieu ma min qaulil musannifi tina dawan musannif lapad wa yugsalul mayit. Jadi ngadusan mayit mah kudu ku pagawean urang, pagawean jelema nu hirup. Palayakpi maka teu cukup naon gorkun titeuleum. Ah da ieu mah paehna ge titeuleum, geus teu kudu diadusan deui teu cukup. Wala jeung teu cukup naon goslul malaikati ngadusanana malaikat. Palau syahidna maka lamun nyaksi urang sadaya al malaikata ka malaikat tagsilu anu ngadusan ieu malaikat hu kaitu mayit lam yaskut tah teu gugur itu goslu anna ti urang sadaya anger kawajiban fardu kifayah teu gugur ti urang gitu. Bihilapina dirihi kalawan beda babandinganana itu goslu minal kapni nyatana tina mungkus mayit. Li anal maksuda karena saestuna anu dimaksud minal gusli tina ngadusan at-ta'abbudu eta gawe ibadah bipi'lina kalawan pagawean urang sadaya. Wal maksudu jeung ari nu dimaksud minat takpini tina mungkus asatru eta nutupan. Wa qad hasala jeung nyata hasil ieu satru wa misluhu jeung eta tetep pantarna
itu takpin atau kapnu. Alhamlu ari mawa mayit wadapnu jeung ngubur mayit lihusulil maksudi karena hasil anu dimaksud. Naon teh walaunya walau gosala jeung lamun ngadusan mayit bin nafsahu kana dirina mayit karomatan karena karomah kapa tah cukup itu goslu kama seperti kejadian waqa'a anu terjadi ieu ma li sayyidi kapanutan kuring Ahmad al-Badawi tegasna Syekh Ahmad al-Badawi. Syekh Ahmad al-Badawi mah ngadusan ku sorangan. Amada muga maparin pitulung na ka urang sadaya saha Gusti Allah min madadihi tina pitulungna itu Ahmad al-Badawi. 204 genap jajaran kahiji di ujung. Wa misluhu jeung eta tetep pantarna itu lau gosala nafsahu maksudna. Lau gosala lamun ngadusan hu ka mayit naon mayitun mayit ahoru anu sejen karomatan karena karomah painahu maka saestuna itu goslu yakfi eta cukup itu goslu. Jadi aya mayit ngadusan deui mayit cukup eta oge cenah karena karomah. Wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun linahwi junubin pikeun saumpama jalma nu junub naon gosluhu ngadusan mayit. Wala tajibu jeung teu wajib naon niatul gusli niat adus li anal qasda karna saestuna pamaksudan bihi kalawan ieu goslu annadopatu eta bebersih wahia jeung ari nadopah la tatawaqafu eta teu ngadago ieu nadopah ala niatin kana niat lakin tusanu tetapina disunatkeun itu niat khurujan karena keluar minal khilafi tina beda pendapat. Payakulu maka ngucap sahal gosilu jalma nu ngadusan sing hafal nawaitu ada al gusli an hadzal mayyiti atawa nawaitu ada al gusli listibahati sholati alaih. Nawaitu niat abdi ada al gusli kana migawe ngadusan an hadal mayiti ti ieu mayit listibahati sholati atawa nyuprih menang nanyolatan alahi ka ieu mayit. Salapan jajar kahanap aya wal aula birrajuli wal aula jeung ari anu leuwih utama birrajuli ka mayit lalaki piguslihi dina ngadusan ieu rajul al aula eta anu leuwih utama bisolati kana nyolatan alaihi ka itu rajul mayit rajul teh naonana darajatan darajatna wahum jeung ari ieu aula bisolah rijalul asobati eta pirang-pirang lalaki ahli waris asobah eta pirang-pirang lalaki ahli waris asobah minan nasabi tina turunan sumal wilai tuluy asobah ahli waris tuluy ahli waris asobah wila sumal imamu tuluy imam sumana ibuhu tuluy gaganti imam summa dawul arhami tuluy pirang-pirang jalma nu ngabogaan kabarayaan dawil arham di urang mah sok ngengkenkeun ka ustad di urang mah. Fa ini tahadu maka lamun sahiji itu rijal pidarajati dina darajatna kudima tah diheulakeun huna dina ieu ngadusan saha bil abqahiyati jalma anu leuwih ngarti ilmu fikihna
jalma nu leuwih ngarti ilmu fikihna fil gusli dina ngadusan bihilapihi kalawan bedana itu kudima pisolati dina nyolatan alal mayiti ka mayit payuqaddamu maka diheulakeun saha bil asniyati anu leuwih kolot umurna wal aqrabiyati jeung nu leuwih deukeut kabarayaanana pal abqahu maka rijal nu leuwih alim fikihna nu leuwih ngarti fikihna fi babil gusli dina bab ngadusan aula eta leuwih utama huna dina ieu babil gusli minal asunni tibatan nu leuwih kolot umurna wal aqrabu jeung ari nu leuwih deukeut aksuma eta sabalikna perkara fi sholatin nyolatan wal aula jeung ari nu leuwih utama bil mar'ati ka mayit awewe pi gosliha dina ngadusanana ieu mar'ah ko naon teh qoribatuha eta pirang-pirang barayana ieu mar'ah wa aulahunna jeung ari pang utamana itu korobat datu mahramiyatin eta nu ngabogaan kamahraman wa bu'dul korobati jeung baraya anu jauh pirang-pirang baraya anu jauh datu wilain anu ngabogaan punten salah wa bu'dul koribati eta tetep pirang-pirang karabat anu jauh datu wilain ari ahli waris asobah wila eta baraya anu jauh keur awewe pa ajnabiyatun tuluy deungeun-deungeun pa jaujun tuluy salaki parijalun tuluy pirang-pirang lalaki maharimu pirang-pirang anu mahram fa in tanajaa tuluy lamun parebutan saha mustawiyani anu sarua dua ukri'a tah dilotre diundi tah diundi saha bihima saha bainahuma antara itu mutasawiyani kumaha mayitna budak leutik wasogiru ari mayit budak leutik alladzi anu lam yablug anu can nepi ieu sogir hadda syahwati kana batasan dipikahayang yagsilu eta ngadusan hu kaya sogir sarijalu pirang-pirang lalaki heug wan nisa'u jeung pirang-pirang awewe pek wa mislu jeung eta tetep pantarna ieu sogir alhunsa ari wandu alkabiru anu badag ing dapak dil mahrami dina nalika teu ayana mahram hakada seperti itu yagsilur rijal wan nisa qala ngadawuh sa Syekhul Islam fil Minhaj wa gairu jeung lian Syekhul Islam wa nukila anijar kasih fil khadimi annal mas'alata fiha khilafun ari parebutan ta eta tina eta khilafun wa anal madhab kahanap sajajar aya wayusanu ayakuna wayusanu jeung disunatkeun naon ayakuna yan bukti saal gosilu jalma anu ngadusan aminan eta anu kapercaya atawa anu dipercaya pa in ro'a maka lamun ningali ieu gosil khairon kana kahadean kastinarati wajhin saperti bersinar beungeutna mayit asa cahayaan ieu mayit teh wa thayyibi raihatin jeung seungit ambeuna mayit sunnatah disunatkeun naon dikruhu nyaritakeunana itu gosil au didahu atawa ningali kana kagorengan mayit kana lalawananana itu khair maksudna kagorengan atawa kana lalawanan itu khair kasawadin
saperti hideung beungeutna mayit. Wa taghayyuri raihatin jeung robah ambeuna. Wan kilabi suratin jeung pindah rupa mayit. Hurima tah diharamkeun naon dikruhu nyaritakeunana itu did illa limaslahatin kajaba karena aya kamaslahatan pihima dina itu khair jeung did. Papi sahih muslimin eta tetep dina hadis riwayat Imam Muslim, dina kitab sahih, dina hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ari lapad man ari sajalma sataro anu nutupan man musliman anu Islam, sataro ta bakal nutupan ka man salo Gusti Allah di dunia wal akhirati jeung di akhiratna. Wa fi sunani Abu Dawud jeung eta tetep dina kitab Sunan Abu Dawud wa Turmudi ari lapad uzkuru kudu nyaritakeun aranjeun kabeh mahasina mautakum kana pirang-pirang kaalusan pirang-pirang anu maot diaranjeun kabeh. Naon teh mah? Wa kapu jeung kudu nyegah aranjeun kabeh an masawihim tina nyaritakeun pirang-pirang kagorengan itu mautakum. Wa fil mustadrak jeung eta tetep dina kitab mustadrak ari lapad man utawi sapa wong gosala eta ngadusan ieu man mayitan ka mayit wa katama jeung nyumputkeun man alaihi kana kagorengan mayit goparo tangampura salo Gusti Allah laupikeun man arba'ina dina 40 naonana marotan balikanana. Pa in kana maka lamun bukti itu dikru teh nyaritakeun nya limaslahatin karena aya kamaslahatan fil ula dina masalah nu kahiji teh itu tuh ningali kana kaalusan mayit kaan roa saperti yang ningali si gosil minal mayiti ti mayit al mubtadi'i anu ahli bid'ah amarata khairin kana tanda-tanda kaalusan palayusanu maka teu disunatkeun naon dikruha nyaritakeun itu imaroh bal yaktumu balik teh nyumputkeun si gosil huma kana itu imaroh li alayat tabi'a supaya yan ulah anut nuturkeun sana sujalma-jalma bid'atahu kana bid'ahna kana pagawean bid'ahna itu si mubtadi aw pisaniati atawa dina masalah nu kadua teh ningali kana kagorengan mayit kaan ro'a seperti yang ningali gosil minal mayit ti mayit al mubtadi'i anu gawe bid'ah amarata syarin kana tanda-tanda kagorengan aza atah nguar-nguar gosil apal nguar-nguar teu ngabeja-beja ngonon teh ngumbar-ngumbar gitu nguar-nguar ta nguar-nguar ieu si gosil kana itu amaratus syarin lian jajiro supaya narima kacegah saha annasu jalma-jalma anha tina itu bid'ah. Ya kamari urang ngadusan mayit si anu kata geuningan anu sok pagawean bid'ah tadi caritakeun kitu teh tujuanna supaya naon supaya batur ulah nurutan kana pagawean bid'ahna. Wal ahadisu jeung ari pirang-pirang hadis as-sabiqatu anu tila kharajat eta kaluar ya hadis mahrajal ghalib tina tempat kaluarna kagaliban. Tingali halaman 247 jajaran pangluhurna pisan wa qalu sidrin aya
aya wanawi jeung saumpamana sidir kasobunin saperti sabun wa asnanin jeung kayu asnan wa nahwi hima jeung saumpamana ya sabun jeung asnan ai sidir teh wasidru jeung ai sidir kama pisohi seperti dina pisohahi eta teh sajaratun nibki tangkal bidara bikasril ba'i kalawan kasroh ba'na al muwahhadati anu dititikan hiji al wahidati anu mufrad al wahidatu ari anu mufrad sidrotun eta lapad sidroh wal jam'u jeung ari jamana sidarotin eta lapad sidarotin bikasrin kalawan kasroh pasukunin tuluy sukun sidrotin aw bikasrotaini atawa dikasrohkeun duanana sidirotin aw bikasrin wa papathin atawa bisa sidarotin. Jajaran kalima kahanap lamun ti luhurna pisan mah genep jajar qaluhu aw khidmi bikasril ha'i kalawan kasroh ha'na al mujamati anu titikan aw fatihah atawa patahna ya ha wa sukuni ta'i jeung sukunat ta al muhmalati anu titikan wa huwa jeung ari ya khidmi warokun eta daun yusabbihu anu nyarupaan ieu daun warokol hubaizi kana daun asem wa yakunu jeung bukti fi akhirih eta tetep dina akhirna itu guslul mayit akhiri guslil mayiti tegasna dina akhirna ngadusan mayit ghairil muhrimi salian jalma anu keur ihram naon syai'un perkara qalilun anu saeutik min kapurin tina kamper bihai sula yugoyiru kusa kira-kira teu ngarobahkeun itu kapur almaa kana cai dina akhir adus ngadusan mayit sapertikeun dina anu katilu kali banyuran tadi sunah ganjilnya rek tilu tawa 5 mana anu terakhirna we terakhir kumbahan terakhir banyuran disunatkeun make kamper ngan kade ulah loba teuing pokona mah eta kamper teh saukuran teu ngarobahkeun kana cai gitu ulah kamper mah ku sabun we yang penting seungit sunah make kamper teh mayit lalaki anu lain keur ihram dalamun mayitna keur ihram mah haram eta teh make kamper gitu. Rasok tingali sarahna mayit anu keur ihram mah ulah make kamper ulah make seseungitan. Qaluhu ghairil muhrim eta tilu jajar kahanap nu beda logat. Amal muhrimu anapun ari jalma nu keur ihram pala yakrobu maka ulah dideketkeun ieu muhrim thayyiban kana seseungitan bal yajibu balik tawajib naon tarkut thayyibi tinggal seseungitan pi goslihi dina ngadusan ieu muhrim wa mahalu dalika jeung ari tempatna ieu pala yakrobu idza mata di mana-mana maut eta di mana-mana maut si muhrim qoblat tahalluli dina sameh tahallul al-ula al-awwali anu kahiji bain mata maka lamun maut muhrim ba'dahu dina sabaran itu tahallul awal kana tabukti muhrim kagoirihi eta tetep salian muhrim fi talabi thayyibi dina pada nyuprih seseungitan tuluy kahanapna qaluhu min kapurin ya huwa ari kapur naun eta hiji warna ma'rufun anu dikanyahokeun minat thayyibi tina seseungitan qalu bihaisu la yughayyirul ma taswirun
eta pertelaan wadobitun jeung palenggeran lil qalili kana anu saeutik pal qalilu maka anu saeutik wa tari qalil alladzi eta perkara la yughayyiru anu ngarobahkeun ieu alladzi alma kana cai wa yulamu jeung dikanyahokeun min dalika tina itu qalil naon anal kasira saestuna nu loba huwa tari ieu kasir alladzi eta perkara yughayyiru anu ngarobahkeun ieu alladzi alma kana cai. Jadi tong loba-loba teuing ngamperanana saeutik we saukuran ulah ngarobahkeun kana cai.